nikmat sareng sambal cumi pete. Hayu gaskeun, aya nama orang masak heula. Kalaresan dina kulkas teh aya keneh saalit bahan-bahan masakan teh ieu teh tos porompong tuh tos karosong teh aya eusian. Mung aya picung we tuh ieu teh gugulitikan. Keun nya urang pasakeun we naon nu aya ieu teh. Dipasakna ge bade digebruskeun dihijikeun ieu teh urang damel oseng woyo-woyo. Tuh ieu teh aya wortel, aya orok jagong, teras teh aya lemer, sareng aya peuteuy. Tah si peuteuy mah ieu teh bade singarencangan orok cumi. Hawa tos atuh da ari anu sanesna aya rencangna ari si orok cumi teh aya rencangna janten direncangan we ku si peuteuy. Tah upami atos beres masak saksik-sikna aya nama urang rebus heula sakedap we teh keng lami teuing 2 menitan. Antenan si baso mata geuningan sok bau manehna upami henteu digodog atanapi digoreng heula. Lanjut aya nama hayu urang ngagosrengkeun samarana ieu teh aya bawang bodas sareng bawang bombay. Gebruskeun we sadayana bahan-bahan anu tadi. Teras teh nganggo bumbu we ieu aya ladaku, teras teh aya kaldu jamur sareng saos tiram. Nganggo cai saali teras teh aduk-aduk teu lami asak we tuh hayu aya nama urang bagi-bagi. Ieu abi bade masihan heula ka emak sareng ka ibu. Da upami dituang kuduaan mah ieu teh pasti moal seep soalna ieu teh seueur. Beres masihan emak sareng ibu mah hayu aya nama urang lanjut masak deui. Tuh ieu orok cumina anu ku abi tadi atos dicuci nganggo cai haneut. Teras urang gorengkeun heula, beres ngagorengkeun orok cumina hayu aya nama urang ngagorengkeun samalna. Lanjut dibumbuan nganggo pecin, gula sareng atom. Lebetkeun orok cumi sareng si peuteuina gosreng-gosreng teu lami asak we tuh hayu aya nama urang tuang besti. Tuh tinggal besti mani buraha kieu mantap ieu mah pokona mah bakal ngalimet deui wae ieu mah tuang teh geura. Alhamdulillah nikmat deui wae ieu mah tuang teh besti. Harayu besti kabarita teu hayu urang tuang sareng.